Nami abdi Rifa Awaliyah. Abdi cicing di pondok pasantren. Ayeuna abdi kelas 12. Lantaran pandemi COVID-19 masih aya, abdi kapaksa diajar secara daring. Biasana abdi gugah tabuh 3. Abdi langsung ibak, teras ngalaksanakeun sholat tahajud. Saentos tahajud, abdi tadarus bari ngantosan adzan subuh. Lamun adzan subuh tos berkumandang, sadaya santri ka masjid pikeun ngalaksanakeun sholat subuh. Saentos sholat subuh nyaeta kagiatan ngaji. Beres ngaji, biasana santri ngalaksanakeun piket. Lamun jam geus nunjukkeun jam 7, HP KB SMA nu ngalaksanakeun daring dibagikeun. Barang muka HP, abdi sok bingung kumaha cara diajar daring sangkan ngarti. Abdi ngarasa putus asa. Abdi ngarasa abdi teu boga kabisa. Fisika teu bisa, biologi teu bisa, kimia teu bisa, matematika komo deui. Akhirna abdi sok minder ningali Ratna anu semangat ngerjakeun tugas. Lantaran kitu abdi sok api-api ngerjakeun, padahal cuma nutupan ka era. Ripa ka dieu sakedap. Kah, bade naon? Ruang ustazah. Ka dieu we ka ruang ustazah. Oh, nuhun. Tugas daringna sok dikerjakeun tara. Tadi ustazah nampi telepon, saurna tugas daring Ripa tara dikerjakeun. Kin kapayuna mah kerjakeun supados teu pisaureun kangge ka pasantrenna. Mantos sok ayeuna kakobong sauran Ratna. Akhirna abdi kakobong teras nyauran Ratna. Assalamualaikum ustazah. Nya uhun Ripa teh tara ngerjakeun tugas. Ratna kirang terang ustazah, tapi katingan itu Ratna mah Rifa sok ngerjakeun tugasna. Naonnya tadi guruna ka ustazah nanepon saurna Ratna teh tara ngumpulkeun tugasna. Pami perkawis eta mah Ratna kirang terang ustazah. Telusuri ku Ratna laras-laras teh ngerjakeun tugasna. Ustazah. Assalamualaikum. Ratna tadi dipanggil ku ustazah. Nuhun tadi teh abdi dipanggil ke ruang ustazah. Terus nyaurkeun naon? Henteu teu naon da. Pami Ripa sok ngerjakeun tugas daringna. Osok ngerjakeun. Abdi teu enak hate, naha Ratna jugjug nanya kitu. Salerosna teh tadi ustazah nyaur ka Ratna karena Ripa teh tara ngerjakeun tugas. Guruna sok aya nelpon ka ustazah. Salerosna teh Ripa teh kunaon? Ripa teh emang tara ngerjakeun tugas. Ripa can pernah ngerjakeun tugas bener-bener selama daring ieu. Ripa ngarasa Ripa teu bisa nanaon Ratna. Ripa sok sirik nyai Ratna. Ratna pinter ieu, pinter itu, pinter fisika, kimia, babari ngerjakeun teh. Sedangkeun Ripa mah teu tiasa nanaon. Mantos teu geuning kitu. Kin kapayuna mah cong sasarengan wae naon anu teh Ripa teu tiasa. Sok hayu sasarengan sareng Ratna. Nuhun. Ratna bade ngajarkeun Ripa. Nuhun hayu cong sasarengan wae. Beda masih belajar sami. Hayu sasarengan wae nya kapayuna mah sok ngerjakeun. Janten guruna teh henteu nelpon deui ka ustazah.
Henteu mandang buruk deui ka pesantren mun. Akhirna Ratna ngabantu abdi. Dimulai nerangkeun materi, cara ngerjakeun pelajaran, jeung naon-naon we anu teu paham ku abdi. Akhirna dina waktu 2 minggu, abdi bisa ngabereskeun tugas-tugas nu dipasihan ku guru. Ratna, nuhunnya tos ngabantu Ripa. Nuhun sami-sami Ripa. Abdi bersyukur gaduh rerencangan siga Ratna, sajabati pinter manehna bager.